Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikeun tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanes mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Para mitra kaum dangu sadayana. Jin anu geus diaranan si Pidin jeung Senopati Bajul Pataru anu diaranan si Bajul we. Harita eureun anu ngimplang di mana ayana si Kamil. Si Pidin harita ungut-ungutan. Barang naon anu memang ditingali ku manehanana nyacas jelas. Natrat yen tangtungan si Kamil memang katinggali. Pok si Pidin harita sanggeus ningali nya kitu di Bajul Pataru yen aya si Kamil. Ayeuna tinggal neangan di mana pitunjuk si Kamil teh sebenarnya ayana. Barang ningali hiji tempat anu mana eta tempat teh merupakeun hiji walungan anu kacida pisan panjang tur gedena. Eta walungan teh anu can dikanyaokeun naon ngaranna walungan. Ngan eta walungan teh nepi ka salah sahiji karajaan anu kacida pisan raksasana. Atuh pok we si Pidin harita ngomong. Ayeuna mah geus kapangi ku aing tah. Ulah geus nempo yen eta jalan pikeun panggih jeung si Kamil teh nyaetana mapai hiji walungan atanapi urang kudu lempang dina walungan. Lempang dina walungan, lempang dina walungan. Nutang tuna urang kudu make media alat. Arek tina dangdaunan, arek tina naon ngan anu jelas urang teh kudu mapai eta walungan. Ngan ieu walungan teh can dikanyaokeun ngaranna saha? Ngaranna naon ieu walungan teh kacida pisan gedena rungkaringkel jiga orai. Huluna ieu walungan teh atanapi lain hulu disebutna teh nya. Brasna ieu walungan teh nyaetana kahiji raja, kahiji karajaan anu kacida pisan gedena urutkeun numutkeun panuduhan mah. Kumaha? Ceuk anjeun Bajul. Kula percaya ka anjeun. Ayo. Ulah nunggu deui waktu. Urang ayeuna kudu init. Di mana ieu walungan teh? Urang kudu lempang heula ieu. Engke urang pasti bakal papanggih jeung nu ngaranna walungan. Di eta walungan teh anu nuju ka beulah kulon tur nepi ka hiji muara sisi laut anu mamang adidinya aya karajaan. Urang teh hartina bakal asup ka nagara hiji karajaan anu memang gagah. Sajabaran ti gagah eta karajaan teh kasebutkeun karajaan anu raksasa. Tapi kula teu apal can aya petunjuk nagara naon eta ayana. Ayolah geus ayeuna mah ulah naon ngaranna teh ulah make adi carita. Hayu urang ini we urang teangan di mana walungan teh. Ayo sanggeus puguh kitu mah dua lalaki anu hiji bangsa jin anu hiji bangsa manusia di Bajul Pataru nu bareng aya nu geus karan si Bajul jeung si Pidin geus jelas harita ararinit. Duanana lempang ngagidig muruk ka salah sahiji walungan anu memang teuing di belah mana ayana. Dua-duana ge can apal ngan anu jelas natrat walungan teh aya katingali. Duanana lempang teu lumpat ieu lantaran teu diburu-buru ku waktu ieu. Ngobrol we bari lempang. Tekung sirila harita jog anjog ka pilemuran. Eta pilemuran teh kacida pisan ramena. Rame ku jalma-jalma. Si Pidin harita Noel karena pelebah bujurna ki Bajul. Bajul. Kumaha aya naon jing toel-toel kana baol segala. Ieu kampung teh ting kampung naon ngan meuni rame-rame ting aya naon nya kira-kira ieu. Cikan urang tinggalian ieu. Ya naon cenah nya kaula ge tadi ningali ieu kampung teh rame-rame teuing ya naon. Nah
Sugan mah aya sayembara ieu piduiteun sugan mah. Lamun teh mah aya sayembara inget ngajaran asup daek euy ah. Sugan we atuh. Nya yuk. Dua jawara ti bangsa jin jeung bangsa manusia. Harita lempang rura teret ka kenca ka katuh. Ki Bajul anu tangtunganana memang kasep. Loba nu marhatikeun komode ku budak awewe mah. Sedengkeun Ki Pidin oge anu teu kalah kasepna. Anu nyarupakeun manusia padahal mah bangsa jin anu tangtuna. Si Pidin boga ilmu lain sambarangan. Bangsa jin anu geus bisa nyerupakeun manusia di rekayan beurang hartina eta jin teh boga kaunggulan anu leuwih dipunjul. Pok Bajul harita ngomong ka si Pidin. Pidin, urang kudu nanyakeun yeuh. Sabab lamun urang teu nanyakeun urang bakal linglung. Daun arek ditanyakeun. Tanyakeun teh. Nu kahiji mah urang nanyakeun aya acara naon kitu ieu nepi ka rame-rame teuing. Sok, tanyakeun we ka mana we? Tuh diharap tuh jelema tuh nuker ngadekul si Badar Kohak tuh. Sampurasun. Rampes. Aya pikir seunah nun. Beunang kula rek nanya, mangga. Naon nu baris ditaroskeun ku salira? Waduh. Dina gaya nama ieu euy urang karajaan jiga nama. Pakaianana oge tu beda ieu mah. Oh, punten. Kula ieu teh nuju ngalalana. Kita tadi ningali jalmi di dieu mani seueurna keranan. Nah aya naon di dieu teh saleresna. Salira duaan teh ti mana ieu teh kisanak? Kaleresan abdi kawit mah ti nagara ti nagara naon? Ti nagara Jati Kameling. Ti nagara Jati Kameling. Sumun. Maksud jeung tujuan ka daerah dieu aya naon di teh? Teu aya naon. Justru abdi teh nuju ngalangkung ka ieu pitempatan. Anu nuju di pilarian mah kitu hiji walungan ngan walungan duka walungan naon walungan di dia memang aya walungan tu pali ditu walungan eta namina walungan Cipetir walungan Cipetir walungan Cipetir walungan Cipetir di pali mana cobi di pali mana di pali ditu pamilempang mah ti dieu mah kungsi sababaraha waktu bakal dugi ngan kade walungan Cipetir teh lain walungan sambarangan da kumaha eta walungan Cipetir teh kacida pisan karamata dianggapna ku urang dieu sabab langka jeung jarangna manusia anu daek ancrup ka eta walungan lamun jalma biasa ancrup ka eta walungan geus tangtu moal bisa balik deui. Moal bisa balik deui, moal. Sabab eta walungan teh aya nu bogaan, aya nu ngageugehan. Oh, jadi kitunya. Ari salira teh satu ieu teh. Kaula hiji ponggawa anu memang haja ka ieu pitempatan. Ponggawa ti mana? Asal kaula mah nyaetana ti nagara Tobala. Ti nagara Tobala. Di mana eta nagara Tobala teh? Nagara Tobala teh merupakeun hiji nagara anu sakti, nagara anu gagah. Nagara anu raksasa kasebutna nu aya di sisi laut. Nu aya di sisi laut nyaetana belah kulon. Ujung kulon. Nagara Tobala nu aya sisi laut belah ujung kulon. Saha ieu teh rajana teh? Ari nu jadi rajana nyaeta Gusti Prabu Samarageni. Prabu Samarageni. Kula pernah ngadenge Prabu Samarageni teh tapi jahat. Sumohon teu lepat. Jahat.
Sumun. Kajahatan naon? Rupi-rupi kajahatan. Berdegong, jahat. Tapi mung ka orang luar. Henteu oge ka masyarakat. Justru kurahayat mah memang dijunjung tur adil. Jahat teh ka jalma anu salah. Jahat kejem ka jalma anu nyeun dosa. Mere hukuman anak satimpal jeung perbuatan anak anu disebut jahat teh. Sebenarnya mah teu jahat. Ke. Saha tadi rajana? Gusti Prabu Samarageni. Namun ayeuna nagara eta nagara kula kasebutna. Eta nagara teh kedatangan hiji jawara. Kedatangan hiji jawara. Mun saha itu teh jawara teh? Kumaha efekna ka nagara kedatangan ku jadi ku eta nagara ku eta jawara teh? Eta namina nya etana Raden Gusti Kamileung. Raden Gusti Kamileung. Kunaon? Anjeun dijaki jeung seri sagala siga nu bunga. Anu keur diteangan ku kula teh nya etana Raden Gusti Kamileung. Anjeun musuhna. Teu payus kula lamun disebut musuh. Nu jelas mah kula teh keur neangan Gusti Kamileung anu luntat ti nagara Jati Kameling geus lilana 3 tahun. Beja ceuk beja ti ieu tah ieu teh Senopati. Senopati saha? Kaula Senopati Bajul Pataru. Senopati, aduh. Anjeun teh salira teh Gusti Senopati Bajul Pataru. Bener. Kaula Senopati Bajul Pataru anu ayeuna memang keur nyamar. Da bongana anjeun ge ponggawa jadi kula gitu bisa nyumputkeun. Urang sarua pagawe ti karajaan. Sabenerna Gusti Kamileung teh kasebutkeun maharaja kaula. Jati Kameling teh diratuan kudu jadi putrana Gusti Kamileung nyaetana Gusti Ratu Nyimas Dewi Keningan. Janten salira teh nuju milarian Gusti Prabu Kamileung. Leres kaula nuju milarian Kamileung. Lamun anjeun apal di mana ayana Raden Kamileung, kaula menta pangbejaankeun di mana. Tenang. Gusti Bajul Pataru. Di mana ayeuna ayana nyaetana Gusti Kamileung. Di mana? Ayeuna pami telepat mah masih keneh aya di nagara Tobala. Di nagara Tobala. Naon anu dilakukeun ku raja kaula? Justru kacida pisan manfaatna ku kasumpinganana Raden Kamileung. Manfaatna kumaha ieu teh? Anu kawitna nagara Tobala tanapi kerajaan Tobala teh. Hiji kerajaan anu teu ngagaduhan agama tapi ayeuna jelas tos alih fungsi janten nagara Islam. Negara Islam. Negara Islam kumaha carana ieu teh? Pami kumaha carana jelas jisim abdi sebagai ponggawa oge teu terang. Ngan anu jelas sadaya jalmi di nagara Tobala teh ayeuna tos lebat Islam. Anu ngajakna saha? Anu ngajakna teh taya sanes. Gusti Kamileung. Gusti Kamileung. Mohon. Luar biasa. Di mana ayeuna kaula hayang papenak
pami Gusti ayeuna bade nuju ka nagara Tobala paingan Gusti panginten milarian eta walungan teh bakal atanapi walungan teh eta teh dugi panjangna ka nagara Tobala muarana di sisi lautnya etana di nagara Tobala nu tebih ti karaton. Oh namun gitu anu ngagegeh dina cai oge eta teh kacida pisan hebatna langka satria langka jalmi anu mampu pikeun ngalawan kakawasaan anu ngagegeh dina walungan Cipetir. Hatur nuhun pisan Kakang. Sami-sami moal ngiringan atuh ieu sugan mah ieu sayembara naon anu disayembarakeun di dieu teh nu disayembarakeun di dieu mah naon atuh teu aya anu jelas nama pahebat-hebat we kasakten di dieu mah. Oh kaula teu hayang euy teu katarik nyantos kitu we tuh ulah moal bade cacarios deui bade moal bade tumaros di nuhun pisan Bajul Pidin ayo atuh mangga Kakang kaula nganuhunkeun pisan ka Kakang kanu parantos masihan terang di mana nagara Tobala di mana oge Gusti kamilin. Sami-sami janten salira ayeuna duaan teh bade kapali ditu moal sakantaran uih mah moal di dieu kalarasan kadu bebene ieu mata ka dieu ngahaja teh susuganan we kitu aya pecel lele. Oh nyamanga sanggeus puguh kitu mah dua satria anu hiji raja jin anu hiji bangsa manusia nyatana Bajul Pataru jeung si Pidin laleumpang ningalkeun eta Ponggawa anu make pakaian biasa tapi ngaran-ngaran Ponggawa tetap we katingali gagah terus sembada mangrupakeun tantara kerajaan tangtuna. Duanana harita laleumpang ningalkeun eta perkampungan teu kabita teu kabong baru ku acara nu aya di dinya cenah mah sayembara merebetkeun piala nu kacida pisan hebatna. Duanana laleumpang nuju ka perkampung atarapi ka walungan anu mana di hareup teh nya cenah walungan Cipetir. Walungan Cipetir anu ngemat panjang duka sabaraha puluh kilometer duka sabaraha ribu kilometer kan anu jelas tidinya teh kudu meakeun waktu teh cenah sapoe lamun leumpang ka nagara Tobala. Eta walungan teh muarana teh nyaetana aya di nagara Tobala di deukeut pisan karaton. Itu geuning geus katempo walungan teh mending ngaplak kitu gayus segala lautan we ieu mah. Bener. Ieu meureun anu ngaran walungan petir nu kasohor teh ieu. Hayang nyaho aya naon di walungan petir ieu? Cik. Duanana harita laleumpang beki lila beki deukeut ka eta walungan. Nu antukna duanana nepi kana sisi bibir walungan. Caina anu ngampak ngalap ngaplak gede na kanan teh omak-omakan. Bakatingku gede eta walungan teh. Lamun teh mah leumpang ngojay di sisi belah ditu nepi ka sisi belah dieu kudu meakeun waktu anu gede nu lila na keranan pastina. Ku gedena eta walungan tangtuna. Bajul Pataru jeung si Pidin harita nararangtung awakna oyag-oyagan ketebak ku angin. Ukna rurumayan Bajul Pataru anu memang panjang sedengkeun si Pidin mah botak. Kurtibah tiris we tarangna bubarelakan harita. Pala mitra kaum dangu sadayana. Duanana anu nararangtung dina bibir walungan. Raden Bajul Pataru harita anu neuteub seukeut kana cai. Eta cai teh meni omak-omakan. Hejo eta cai teh bakating ku jero jigana mah. Ting bakating ku lega. Angin anu ngagelebug eta cai teh jiga cai laut we, make jeung aya omakan sagala meureun bakating ku katebak ku angin jigana. Pok si Pidin harita ngomong.
jika na urang bakal anu nyerang Raden. Kira-kira saha ieu nu nyerang? Nu nyerang teh geus moal salah nu ngageugeus di ieu walungan. Kula nyaho kula apal nu ngageugeus di walungan teh mangrupakeun hiji raja nu gagah tur sakti. Nu gagah jeung sakti saha ngaranna? Anu ngageugeus di ieu walungan teh mangrupakeun hiji raja anu ngaranna Prabu Alul Daru. Prabu Alul Daru, bener. Boga kerajaan, jelas. Kerajaan teh nyaeta kerajaan Derik. Boga patih nu kacida pisan gagah saktina anu ngaran Patih Kalika. Anjeun apal? Ulah wawuh. Tapi lain wawuh hartina akrab, tapi wawuh teh lantaran musuh. Sabab ieu nagara teh pernah dijajah ku kula. Oh, jadi ieu nagara teh jajahan anjeun. Bener. Nah anjeun ayeuna tuh atanapi ti kerajaan Derik bakal aya nu apalin ka anjeun. Utang tuna moal. Sabab kula ayeuna geus ganti jirim ku ngaran si Pidin. Hayu. Urang leumpang we dina cai ayeuna mah. Urang leumpang na cai bener. Urang make tilambe dengan daun cau tawa naon ye. Supaya urang leumpang ngageuleung ka belah ditu. Tung-itung tumpak parah we urang. Bener, hayu. Sanggeus kitu mah duanana harita neangan nu sakira-kira pake tumpak. Anu hiji tumpak dina daun jati, sedangkan anu hiji mah tumpak dina daun cau. Ki Bajul tumpak dina daun jati. Lung daun jati dialungkeun ka walungan. Sedangkan Ki Pidin oge sarua harita ngalungkeun daun cau. Anu di sinangamang di walungan. Duanana harita ngawatak ajianana. Curilap, clek. Duanana harita tumpak dina daun cau jeung dina daun jati. Aneh pin ajaib bareng clek ditinihan eta daun cau. Atarapi daun jati. Geleyeung duanana ngageleyeung lir ibarat anu dibawa kabur ku eta daun cau jeung daun jati. Omak beki lila beki gede beki gede beki gede. Lantukna harita ting burial cai teh. Lir ibarat terido diancurban ku dua jawara. Nu mana nu hiji ngaran si Pidin anu hiji ngaran Bajul. Barang keur kitu harita dihareup katingali lir ibarat aya nu ngajajar sakitu lobana megatan ka jalma duaan anu keur tumpak rakit. Nu dijieun nyaeta na tangtuna tina daun we hungkul. Eta pasukan teh kurang leuwih aya kana 50 urangna katingali cerangkung badag na kerahanan. Marake siger dararangtung dina cai. Reg Bajul pataruh harita eureun. Nya kitu di si Pidin. Eta pasukan harita salah saurangna maju ka hareup nu kumisna baplang. Persis jeung bangsa manusia bedana. Ngan bedana mah memang ieu jalma teh karakter jeung cerangkung badag. Sedengkeun bajuna katingali teh baju besi. Sabab ieu teh marupakeun ponggawa ti kerajaan, tapi ti kerajaan Jintang Tuna. Eureun anjeun manusia. Eureun. Saha Andika jeung rek ka mana tujuan Andika? Kula Ki Bajul. Ieu dulur kula ngaranna Ki Pidin. Tujuan kula leumpang dina ieu cai teh nyaetana arek datang ka hiji nagara anu ngaranna Nagara Tobala. Dita saha anjeun datang ka Nagara Tobala make jeung ngaliwat ka tempat aing.
naon dedengnya teh tempat anjeun mana tempat anjeun teh mana tempat anjeun teh hei kurang ajar anjeun geus asup ka nagara kula ieu wilayah teh wilayah kula ieu walungan teh kaasup ka nagara Kerajaan Derik anjeun ayeuna keneh hanyat ka darat ulah coba-coba eunteup dina ieu walungan lamun anjeun mung pae karunya teuing ka anjeun saha atuh anjeun teh ieu teh make jeung wani-wani megat kula duaan yeuh kula teu ngarasa ngalanggar sabab ieu walungan teh aya di alam manusia lain di alam jin anjeun geus wani-wani ngakukeun ieu tempat teh mangrupakeun tempat keur anjeun bere manusia atuh kabebasan ulah sagala dihak teuing ku anjeun da anjeun teh bangsa jin sedengkeun kaula bangsa manusia dengekeun kula menta jalan teu hayang urusan jeung anjeun sabab kula oge teu ngarasa wawuh jeung anjeun teu boga dosa jeung anjeun urusan itu jeung ieu minggir kaula arek lempang bisa minggir sia kurang ajar lamun teu minggir tong disebutkeun aing duaan lamun ku aing diudag ka nagara sia diburak balik ku aing jeung nu jadi rajana hei kurang ajar sia saha sia teh kudu apal aing saha ngan anu jelas aing apal ka pasukan sia tong boro-boro ning ka pasukan manehanana nu sak umur kieu nu sagede kieu yeuh dengekeun karajaan sia Kerajaan Derik aing apal raja sia saha bejakeun kasih alul daru raja anjeun di luhur kitu yeuh aing Sipidin jeung Ki Bajul anu nangtang kurang ajar ieu manusia geus wani-wani ngahina basa ka Gusti Prabu urang coy bangsat kalapa wani-wani sia make jeung nangtang sagala ka Gusti Prabu boa-boa ieu teh jelema teh geus soak hirupna meureun boa-boa ieu jelema geus hayang disangrai ku aing jadi siga wijen nah ari ngomong teh sia teh kamalinaan teuing bangsat minggir atawa ku aing diacak-acak urang ajar sia teu hayang minggir aing mah deuleut hartina lamun anjeun teu minggir mah ku aing bakal diacak-acak lamun bisa acak-acak oh jadi anjeun nangtang anjeun bangsa manusia nu kacida pisan combongna sia kurang ajar anjeun duaan bakal diwewejek ku aing deuleut tuman-tuman teuing ieu mangkeluk teh haram cadas ya kena-kena letak tetulangan bibir teu diwengku kurang ajar panon we gulak-gilek ai hulu botak nu hiji panjang da sia teh geus dijodohkeun urang ajar Bajul pajarkeun teh cenah urang geus dijodohkeun haram jadana keranan ieu manusia tengekeun kula mung loba omong itu jeung ieuna bere jalan kaula bisa lamun teu bisa hartina anjeun sakabeh kudu hancur dina leun kula lamun anjeun bisa coba ya kurang ajar sia hiya curelap harita Bajul patarun ngagunakeun ajianana angin anu dibarengan hawa panas harita nyamer ka jalma-jalma nu keur megat atuh jerit teh sararea berorah ngalawan kakaraku dibere angin kawas kitu oge geus ngecerit eta para jalma lustas plus
eta jalma langsung anu keur mega teh lalengit ilang tanpa karana. Mun kadenge teh kur cerita we nu asup langsung kana jero cai. Kurang ajar. Pidin, hayu. Curelap. Bajul Pataru ayeuna nu geus teu make deui alat lumpat tina cai make ngagunakeun ajian engkang-engkang saktina. Diudag ku si Pidin harita dua jirim kokolebatan. Sedengkeun eta jalma nu tadi megatan atanapi siluman anu tadi megatan. Harita langsung gerak ngelaporkeun eta kejadian ka Kipatih Kalika. Anu kabeneran Kipatih Palipa aya di karaton. Barang ningali aya sababaraha rombongan anu asup ka dinya, bari jeung langsung nyembah. Ampun Gusti. Aya daun ieu teh. Ampun Gusti. Aduh, di luhur aya nu ngacak-ngacak, aya nu ngamuk jalma gelo teling haram jadak sika sabelana. Aduh. Itu di luhur aya jalma nu ngaranna Bedul aya nu ngaranna Bajul, sedang nu hiji di ngaranna Pidin cenah. Eta jalma kacida pisan gagana, kacida pisan saksinya kabeh para punggawa hancur lebur kalalabur. Teu metu teu ngangap mulia. Urang mana? Bangsa naon? Bangsa manusia? Bangsa manusia. Kurang ajar. Di mana? Di ditu di luhur. Dagoan sebangsa manusia kurang ajar. Curelap harita. Patih Kalika ngajorelat ngablesat ninggalkeun karaton. Nyusul di mana ayana bangsa manusia. Nuruwuk dina cai harita ngunag lumpatna anu teu sabaraha tarik da memang lumpatna we lain keur kabur ieu mah. Bajul Pataru jeung si Pidin harita nu ngarasa yen aya nu nyungundag ka manehanna reg duanana harita eureun. Ki Bajul harita teu ka Pidin. Pidin aya nu nyusul ka urang geuningan. Moal salah ieu nu nyusul teh nu ngaranna Patih Kalika. Hati-hati jeung waspada. Sabab si Patih Kalika teh memang gagah tur sakti. Kurang aja. Barang keur nangtung kitu pucung hul harita hiji cirim anu kacida pisan jangkung badagna. Nyaetana Patih Kalika. Kurang ajar sia. Saha anjeun? Nanya saha anjeun teh? Anjeun duaan saha? Teu kudu loba tanya. Geus nyaho tujuanna geus arek delutkan. Teu kudu loba omong da ku aing ge moal dibere permen deureun. Lamun rek gelut mah gelut we. Kurang ajar sia geus ngahina basa sagala rupa. Saha nu ngahina basa dur? Kula mah tita tadi ge keur leumpang make jeung dipegat sagala rupa. Eueuh urusan teu wawuh teu itu teu ieu leung lamun rek dipegat teh mere beas. Ieu mah dipegat ngadon ngajak pasean nyetang tuna we ku kula dilawan beurinan. Anjeun ayeuna nyusul kula rek naon? Kurang ngajar sia kala malik-malikeun omongan. Lain malik-malikeun fakta. Kula rek nanya ka anjeun, rek naon nyusul kula? Rek naon sia nyusul aing sagala? Hayang dipiteskeun ta ceuli teh ku aing, hayang disintrek ku aing pelebar tarang, hayang dibetot letah sia teh. Aduh. Dah jadi galakan nu garelo kieu ye ti badan aing haram jadah teh sia. Dengekeun sia. Aing teh Kipatih Kalika. Nyaho aing oge Kipatih Kalika sia teh. Iya maneh apal, nyaho aing ge sia ti tukang eta buah. Urang ngajar sia sok kabaturkeun deuleun. Saha ngaran anjeun? Kita tadi kula geus nyebutkeun yen kula teh Ki Bajul. Ieu dulur kula nyaeta Ki Pidin. Anjeun arek ngajak tarung. Kurang ngajar sia. Ulah basa-basi jeung itu jeung yeuna. Sia geus ngalanggar asup ka nagara aing, asup ka wilayah aing. Hartina kudu modar dina leungeun aing. Modar. Curelat. Patih Kalika anu ligah cahaya di tengah curelat nyerang kaduaan.
tapi anu diserang teh mangrupakeun hiji jawara anu gagah sakti senopati ti nagara Jatikameling, sedangkan anu hiji deui mangrupakeun raja anu gagah ti kerajaan Patonah. Jelas jin Patonah anu memang hebat. Barang harita cahaya anu memang ngolebat ngarah kana dua awak manehanana. Raja Patonah harita nahan eta serangan paling ngeupeul cahaya ngagunakeun aji kamampuanana. Barang dikepeul kawas kitu harita ngan jerit teh. Patih kali kalen dengar jerit harita sabab apal manehna geus pernah ngarasakeun keupulan kawas kitu teh. Keupulan ti Raja Patonah. Waduh. Alah. Ampun Gusti aya. Siap kurang ajar. Encana naon sia geus ngajerit. Ampun Gusti. Nu matak ieu. Sagala rupa teh kudu dipikir. Anjeun apal kana ajian ieu? Derang saha nu boga ajian ieu? Gusti Prabu Patonah bener. Kula ayeuna nu keur nyamar jadi Prabu Patonah. Ngaran kula Prabu Patonah nu nyamar jadi Sipidin. Nganteur ieu manusia anu nalukeun kula. Anjeun eueuh nanaonan? Gusti bade dikumahakeun ieu manusia. Patih kalika. Kaula nun Gusti. Kula geus moal arek menta itu jeung menta ieu deui. Hiji, anterkeun kaula ka nagara Tobala. Ka nagara Tobala. Bener? Anterkeun aing sia. Lamun teu dianterkeun digoengkeun sia ku aing. Yuduh, tali nepi ka digoengkeun kieu. Pati Tobala. Kaula nun Gusti. Nah anjeun rek beja karajaan jeun. Ampun Gusti. Isim abdi moal bade wawartos ka Kangjeng Raja. Uyos bade dijajabkeun we ka nagara Tobala. Dina detik ayeuna keneh oge salira bakal lugi ka nagara Tobala. Mangga piremkeun soca. Kula teu kudu dijajabkeun. Sabab kula bisa leuwih cepet tibatan anjeun ngajajabkeun kula. Ngan kula mangaja we. Leumpat teh lain hartina kula teu mampu. Lain kula sombong. Tapi kieu we ayeuna mah kula rek mere pepeling ka anjeun yeuh bangsa jin. Kula menta ieu cai lah bebaskeun pikeun rahayat di bangsa manusia ngamanfaatkeun ieu cai. Ulah hiji oge anu dihalang-halang komo deui dibere panyakit tina lantaran asup atawa ancrub kana ieu cai. Ampun Gusti. Pami eta kahoyong Gusti. Isim abdi pasti bakal ngajabanan sanaos kumaha oge kana kahoyong Gusti. Palamitra kaum dangu sadayana. Sanggeus kitu mah Bajul Pataru jeung punakawana tangtuna nyata Sipidin. Ninggalkeun eta pitempatan. Sanggeus ngadenge yen kasanggup ti eta jin pikeun ngabebaskeun cai. Sarta diancam tangtuna ku Bajul Pataru. Lamun nepikakeun disalahgunakeun. Belesat duanana hari tengah belesat ninggalkeun eta pitempatan. Nuju ka nagara Tobala. Leut sababaraha waktu Sipidin jeung Ki Bajul atarapi Ki Bajul harita geus nararepi deui. Hanyat di salah sahiji kota. Anu mana eta kota teh mangrupakeun kadipaten. Pok Ki Bajul harita ngomong. Ieu teh geuning kadipaten jiga nama ieu.
Hayu urang turun di dieu we, urang naik di dieu we urang teh ieu. Bener urang naik di dieu we ieu. Duanana harita ting corelat ka darat. Anehna duanana sanajan lulumpatan dina cai, nuturkeun eta cai. Jalma saurang oge eueun nu nyaho, eueun nu ningali. Kadua jalma anu memang keur lumpat, sanggeus aya di darat kakara ningali deui eta jalma teh. Katingali deui katempo deui. Kahebatan Bajul Pataru tangtuna jeung eta bangsa jin patona. Ngajadikeun warga anu loba di daerah dinya teu ningali sawaktu aya dina cai, tapi sanggeus aya ka darat mah jelas duanana oge katingal. Duanana anu leumpang harita asup ka perkotaan. Eta kota teh mangrupakeun kadipaten. Kakadipatenan anu kabawa ka karajaan Tobala anu memang teu pati jauh. Eta kota teh nu pangdeuketna ka karajaan Tobala. Kadipaten Turi mangrupakeun anu dirajaan atanapi nu disatriaan ku atanapi ku kakadipatian. Adipati Sanjaya jelas hiji raja anu taluk ku si Kamileung. Si Bajul jeung si Pidin harita laleumpang. Saterusna si Bajul jeung si Pidin harita nyimpang ka salah sahiji warung nu aya di dinya. Sampurasun. Rampes cek nu boga warung harita bari nyeruntun nyampeurkeun. Mangga Raden. Aya pikir saeunaon ieu teh bade tuang atanapi bade ngaleueut atanapi bade naon ieu teh? Hayang dahar ieu kula ieu. Mangga antosan sakedap. Ieu Kakang ieu. Sarua kurang oge hayang dahar ieu. Geus ngerempeng beuteung ieu. Ulah teh bangsa jin tapi hayang nyobaan we bangsa kejo ieu. Duanana harita ngararobrol. Sanggeus tukung Srila si Mamang anu nyadiakeun dahareun niatan mangrupakeun sangu. Sedengkeun si Bidin mah dakur nempoh nempokeun we hungkul. Daripada henteu pesen mending kana pesen cek si Bidin. Ari bangsa jin mah teuing naon kahakananana ngan anu jelas mah batur pesen sangu oge hayang we pesen sangu. Si Pidin harita dahar sakumaha ilahana bangsa manusia we. Lantaran bisa we kumaha-kumaha oge carana bangsa jin mah. Sedengkeun ari si Bajul bener-bener lapar. Ngaranna ge bangsa manusia nu kudu digeusiana we na ku kejo we. Tawa ku belum sampe tang. Warga-warga nu aya di dinya anu ping sababaraha urang harita naringalikeun we ka Raden Bajul Pataru anu keur dahar. Bajul Pataru anu memang ngagembay semet bujur. Menik kanalna keranan. Dibarengan ku beungeut anu memang kasep Bajul Pataru teh hiji budak ngora. Ngan geus jadi senopati. Pok si Mamang harita beri mangut. Nu panasaran nanya ke Bajul Pataru. Punten Raden, ari Raden teh bade ka mana atuh ieu teh? Ret Bajul Pataru ada kareret. Kula teh keur nuju ka nagara Tobala. Nagara Tobala. Ari ieu ka kadipaten naon ieu teh? Oh, ieu teh Kadipaten Turi namina teh. Kadipaten Turi. Sumuhun. Saha di dia anu jadi adipatina? Namina teh nyaeta Raden Sanjaya. Adipati di dieu teh. Oh. Atuh pami ka nagara Tobala mah tos teu tebih ti dieu mah. Mung mapah kapalih ditu oge sababaraha waktos oge pasti bakal dugi. Punten, salira teh ti palih mana teh ya Raden? Ulat asal mah ti nagara Jatikameling. Jatikameling. Waduh. Ti nagara kerajaan Gagah Geuningan. Nah, Mamang geuning terang. Nyatang tos terang Mamang mah. Jatikameling teh tos dugi ka mana-mana namina teh. Ngan Mamang oge teh acan kantos we ari ka ditu mah nguping we. Ku tebihna kapan nanti dieu teh kudu nyiepkeun waktu oge nu sakitu lamina. Aya pikir saeunaon atuh geuningan Raden? Make jeung ka nagara Tobala sagala rupi? Memang kumaha kitu Mang? Anteu ku kumaha?
ngan sapertosna Raden jiga nu penting nakaranan ka nagara Tobala sumuhun mangka cida pisan penting. Nah mamang pernah kantos nguping hiji jawaran namina Raden Kamileung. Gusti Kamileung sumuhun. Nah geuning siga nu terang. Nyatang tos at margi nami Kamileung di ieu kadipaten totos keunyereun. Gusti Kamileung anu parantos nyelehkeun nyaetana Adipati Sanjaya usa gebragan Adipati Sanjaya tos teu walakaya. Iraha tos lami aya kana 2 tahun atawa 3 tahunan lah kapengker. Ayeuna nah Raden Kamileung masih aya di kerajaan Tobala. Masih aya. Tapi saurna nguping-nguping bade angkat. Gitu. Waduh. Boa-boanya ya. Kayak gini urang buru-buru ngadatangan nagara Tobala ya. Punten Gusti. Nah salira teh aya maksad naon geuning hoyong pepenak sareng Raden Kamileung. Nah aya masalah? Da aya mang. Sama sakali kaula eueuh masalah. Ngan kula hayang papangih we jeung Raden Kamileung teh panasaran kula. Maksudna panasaran teh hoyong ngajak tarung, hoyong ngajak ijen. Aduh, kacida pisan. Kacida pisan naon nama? Henteu Raden. Ngan rupina pami diajakan tarung mah Raden Kamileung mejigana tara moal kersaeun. Sabab anjeunna di dieu teh geus dianggapna pandita. Hiji jalmi anu memang jadi pupuhu dieu nagara. Guruna raja dina ilmu. Dina ilmu naon mang? Utang tosna dina ilmu tauhid. Sadayana rahayat di dieu tos lebet kana ajaran anjeunna nu namina Islam kasih. Alhamdulillah tumun kitu mah. Berarti salira oge nya. Kaula sabenerna ti nagara Jatikameli. Senopati ti nagara Jatikameli ngaran kaula teh Raden Bajul Pataru. Aduh ampun Gusti. Manawi teh sanes ieu na jalmina. Teu naon mang, teu naon, teu kudu kituan mang. Teu kudu kituan. Sabab di dieu geus beda. Ieu lain kerajaan kula. Jadi mamang cukup biasa-biasa, ngahormat biasa-biasa. Teu kudu itu jeung ieuna. Aduh, ampun Gusti. Janten pami kitu mah Gusti Kamileung teh pangintenan eta mangrupakeun hiji sesepuh ti nagara Jatikameling. Bisa disebutkeun maharaja di Jatikameling. Anu janten ratuna di Jatikameling teh nyaetana putri Raden Kamileung anu namina Ratu Nyimas Dewi Keningan. Aduh. Atuh pami kitu mah sumangga pilih kabujang teu aya. Damun saurna mah bade angkat cenah. Ngan duka ari angkat nama iraha jeung irahana mah. Kitu. Kumaha tuh Pidin? Leuwih ade ayeuna mah urang ngedatangan we. Urang lumpat buru-buru we ieu mah. Mang, jadi sabaraheun. Wios teu kedah. Mang. Teu naon, Mang. Kula oge sarua boga duit lain rek menta. Tah. Ieu duit di negara kula. Lempengan emas di negara kula mah duit teh. Aduh teu aya geuningan angsur. Teu kudu angsur-angsuran. Sok we angolah dongeng ieu mah. Mun atuh kitu mah nya bebel sia. Sanggeus kitu mah langsung we harita. Bajul Pataru jeung Kipidin buru-buru ngablesat ninggalkeun eta pitempatan. Diteutup ku sakabeh jalma-jalma nu aya di dinya. Sanggeus rada jauh ti jalma-jalma, duanana notolkeun inung suku blesat harita init ninggalkeun eta pitempatan. Bajul Pataru anu datang ka nagara Tobala. Sakabeh jalma-jalma nu aya di nagara Tobala harita tetela kota raja Tobala teh bener-bener gedena, bener-bener endahna nakaranan.
jalma pabaliut nu kaditu nu dagang nu ieu ayeuna mah katingal ditentremna karana nu nawarkeun dagangan anu meuli anu ngajual jeung sajabana tetela aya di negara eta. Pusat perdagangan nu paling hebat. Parahu anu aya di sisi laut jelas nombukeun yen eta negara teh mangrupakeun negara nu subur makmur. Para pelayan, para pelautna anu tararangguh tangtuna. Raden Bajul Pataru harita nangtung macuh buukna kingkilaban harita ketebak ku angin. Pok Bajul Pataru harita ngomong ka abdi satyana nyaetana Kipidin. Pidin ya kumaha lur, kumaha carana urang lamun hayang asup ka nagara ieu itu geuning tentarana nepi ka ngabaris kawas kitu euy. Ya urang ngomong we secara baik-baik, da urang mah teu boga persoalan, teu boga musuh, tanyakeun we langsung yen urang teh hayang papanggih jeung Gusti Kamileung. Oh kitu, tanyakeun we langsung lah. Ayo duanana harita ngingki. Para ponggawa anu ningali dua jalma anu datang ka manehanana yang hareup. Para ponggawa anu siap siaga sabab tangtungan ieu jalma teh nyurigakeun cek paribasana. Nu hiji mah komo botaknya jangkung badag teteupanana seukeut. Sedengkeun anu hiji mah kasep buukna panjang ngagebay anu dibeungkeut ku sigar. Tapi sigarna lain sigar kerajaan, lain sigar itu. Sigar anu memang pake ngabeungkeut sirah. Nandakeun yen eta jalma teh memang jawara. Sampurasun. Rampes. Saha salira? Bade ka mana ieu teh? Punten, kaula bade tumaros. Bangga. Naon nu rek ditanyakeun ku gisana? Kaula Bajul Pataru di nagara Jatikameling. Di nagara Jatikameling sumung aya pikeun saeunaon Raden? Na salira teh Senopati Bajul Pataru teh sumung anjeun terang ti saha? Wah, nu tangtosna sadayana ge parantos terang. Di mana-mana aya Raden Gusti Bajul Pataru teh yen eta teh Senopati teh nagara nu gagasak. Aya pikeun saeunaon Raden? Kaula teh aya tanyakeun. Saha nu baris ditaroskeun? Taroskeun naon? Kaula teh rek nanyakeun upuhu di nagara Jatikameling, sesepuh sakaligus maharaja di nagara Jatikameling anu namina Raden Kamileung. Nah Raden Kamileung masih kene aya di ieu nagara. Sararea harita ting rareting carileung. Srog harita punggawa nu salayina harita maju ka hari. Ampun Gusti, salira naroskeun Raden Kamileung sesepuh tur guru di nagara. Gusti Raden Kamileung teh ayeuna tos angkat tadi enjing-enjing susubuh keneh satos netepan. Angkat sumuhun ka mana? Perkawis ka mana angkatna kaula memang teu terang. Anu terang mah tangtosna panginten raja kaula. Saha? Saha raja anjeun? Raja kaula teh mangrupikeun anu namina nyetana Gusti Prabu Samarageni. Bisa kaula lamun papanggih tangtos. Sadayana tiasa tepang sareng raja asalkeun ti nagara Jatikameling. Kantenan deui salira mangrupakeun senopati ti nagara Jatikameling. Mangga. Mangga. Hayu.
urang dijajab nepangan ka ngadeheus ka Kangjeng Raja. Ayo Bajul, ayo sanggeus puguh kitu. Bajul pataruh harita nu diabringkeun ku tentara pikeun datang ka nagara, pikeun asup ka karaton nepungan raja anu ngaranna nyaetana Prabu Samarageni. Sedengkeun kaayaan di nagara Tobala, Prabu Samarageni harita anu geus memang bener-bener ngagem kana agama Islam, anu ngaku guru ka Raden Kamileung, tur titah datang ka nagara Jatikameling dina hiji waktu pikeun nungtut ilmu, sabab ceuk beja di nagara Jatikameling teh geus rek diayakeun pasantren khusus dimimiti raja-raja, satria-satria anu hayang ngalap ilmu. Tangtu na di pasantren mah ilmu nu dialap teh nyatana ilmu tauhid. Tah engke para raja, para satria saha wae bakal didatangkeun, bakal datang ka nagara Jatikameling pikeun guguru. Kitu ceuk si Kamileung. Nu kalaresan dina poe harita Prabu Samarageni sanggeus ditinggalkeun ku si Kamileung harita ngumpulkeun ka sakabehanana jalma nu dianggapna penting di nagara abdi dalem, para mantri oge satria-satria pinilih, panglima perang, senopati jeung kipatihna. Patih Samarageni harita neuteup ka sakabeh jalma, sorana harita langsung we sorana anu leuleuy tapi memang karisma na meuni kuatna kerahanan. Pok ngomong, kasadaya para mantri ti karaton, para abdi nagara, abdi dalem, Kakang Pati oge Yayi Senopati. Inggih kaula nu Gusti. Sedih memang urang babarengan 3 tahun jeung guru urang Gusti Kamileung ayeuna nu tos angkat, anu mudah-mudahan sing aya dina kasalametan atuh urang anu ditinggalkeunana ayeuna di ieu nagara sakumaha amanat tur parentahna Gusti Kamileung, urang teh kudu bener-bener ngajalankeun naon anu diparentahkeun jelas kana kahadean. Tah ku kituna kaula ngawanti-wanti ka sakabeh para abdi dalem moal dek diwiji-wiji ka saha wae anu satya satuhu ka kaula, ulah menta nyiliksik ka polosok negeri teang ka tempat-tempat rahayat, rek di dituna, rek di dieuna, di kalerna, di kidulna kerahkeun sakabeh para ustad-ustad anu geus pangalaman, anu geus dibere wejangan, anu geus ngarti. Cenah ceuk si Kamileung mah eta ngaranna ustad nu paham kana urusan agama, terus geus dididik ku Gusti Kamileung tangtuna nu geus dipercaya. Salama Gusti Kamileung di dieu 3 tahun teh geus kacida pisan mere ilmu nu luar biasa pikeun dunia urang jeung akhiratna. Ku kituna kula oge jelas-jelas kacida pisan sedihna sabab teu nyangka urang ayeuna nagara urang sorangan geus alih fungsi jadi pusat agama Islam
ditatar Sunda Pangkulona. Jadi naon anu diparentahkeun ku si Kamileung teh jelas-jelas kurang ayeuna kudu terus turun timurunan ulah nepi ka Sunda. Jelas sok laksanakeun ayeuna mah rahkeun sakabeh para ponggawa anu ngarti kana tauhidna, ngarti kana ajaran agama Islam, pikeun nyiarkeun agama Islam. Ngan urang mah meureun can bisa nyiarkeun teh ka nagara lain sabab resikona perang. Keun heula we di nagara urang we heula urang ayuman supaya jalma-jalma teu kasasar nyalampahna. Itu barang keur kitu harita kapungkas omongan raja bayana para ponggawa anu ngabring jumlahna aya kana 12 urang eta ponggawa. Rempat eta ponggawa lantaran geus teu dimenangkeun nyemah di dinya mah. Harita manggut bari ngasongkeun salam, bari nyebutkeun salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ponggawa? Ampun Gusti, isim abdi nyanak tatamu di nagara Jatikameli. Di nagara Jatikameli Imalan saha ieu kumangga piwarang kalebet sok angowe senal nama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepang kaula Raden Bajul Pataru Senopati ti nagara Jatikameli. Jadi ieu nu namina Raden Bajul Pataru. Ngora kasep gagah sakti. Mangga calik kasep. Baula oge sarua jangakeun salam kanggo salira ditarima. Mangga caralik mangga. Para ponggawa para dayang sakabehanana siapkeun yeuh jamuan pikeun tamu urang ti nagara agung Jatikameli. Punten Gusti, kaula parantos cologog colonos dongkap ka ieu nagara jadi unang jadi angku teu nanaon aya naon pamaksa dan salira teh Raden. Hapunten anu kasuhun kula sumpingna dongkapna ka ieu nagara teh jelas aya nu nuju di pilarian. Namung tadi sauri wartos di para ponggawa nah laras guru kula Raja Maha Sakti di nagara Jatikameli Raden Kamileung parantos angkat di nagara. Karunya nah salira peryogi pisan ka Gusti Kamileung atana pisok disebat Kamileung kacida pisan margi kaula milarian Gusti Kamileung tos kamana-mana. Gusti Kamileung atanapi Kamileung teh tos angkat lamina 3 tahunan. Sasarengan sareng nu janten putrana nyaetana Ratu Nyimas Dewi Keningan lunta ti nagara. Keningan
Jadi maksud salira teh maksud kaula teh datang tongkap kaya negara jelas aya selenting ti angin beja yen di ieu nagara teh raja kula ayeuna aya tapi nyata na raja kaula geus eueuh geuningan sumuhun hapunten anu kasuhun Raden salira tangto telat enjing saatos netepan subuh teh Raden Kamileung teh angkatna ka mana perkawis angkatna ka mana kaula memang teu apal teu terang margi Raden Kamileung teu nyarioskeun bade angkat ka mana ngan nitipkeun we nitipkeun naon sumuhun nitip degeun ti anjeunna mah mung sakitu we amanat hungkul karahayat di dieu teu nyarios itu sareng ieu aduh telat atuh kula mun kieu mah muhun nah salira duaan ti nagara Jati Kameling salaresna nu ti nagara Jati Kameling mah nyaeta kula nu jadi senopati sedang ieu mah babaturan kaula lamun anjeun apal mah meureunan ieu teh Maharaja Jin Patona jadi salira teh Gusti Prabu Patona bener kaula teh Patona anu keur nyamar ayeuna nganteur ieu dunungan kula rumasa nu eleh gelut nu eleh tarung eleh ilmu eleh pangalaman eleh dina segala rupana ku anjeunna nuturkeun kana janji anu ku kula disebutkeun yen lamun kula eleh pasti bakal taluk bakal milu bakal ngabantu kana naon kahoyong Kangjeng Gusti anu ngelehkeun kula ayeuna kabustosan kula oge teu bisa jalir kana janji kula moal arek bengkok sina mah kula bakal nuturkeun tur ngabantu sakamampuan kaula aduh luar biasa nagara Jati Kameling teh